Ulah pelit kanu alit, ulah bedegong abong kena di gedong, bisi di mana aya hiji titik kaayaan urang jadi malik. Ulah balaga lamun urang keur boga, ulah moyok kanu miskin, ulah ngaledek kanu nganggur, jeung ulah nincak kanu balangsak. Da kabeh oge gedong singrong moal diganong, sawah lega moal dibawa, jadi ulah asa aing panggagahna. Sabab ukuran hina jeung mulyana manusa di hareupeun Gusti Allah mah lain tina pangkat, lain tina jabatan, lain tina harta, jeung lain tina bandana, tapi tina amal ibadahna, tina ngajaga letah jeung laku lampahna. Sabab roda kahirupan jelema mah muter. Gusti Allah mah maha adil. Lamun aya hiji hambana anu dipandang sebelah mata, anu dihina sagala rupana, yakin ku Gusti Allah teh bakal diangkat darajat dunia jeung akhiratna.